Sanggeus turun gunung aya hiji haleutik nu karasa leuwih nikmatna tibatan nepi ka puncak. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Oke, ieu teh momen turun gunung. Karena lamun turun lain ku sabab luhurna, guys. Tapi ku sabab urang sok ngerasa geus aman, padahal lamun salah lengkah saeutik bisa ngagoler tepugu. Selama di perjalanan urang kudu bener-bener jaga dengkul, jeung jaga napas ulah kabawa buru-buru. Karena nepi ka handap lain soal cepet atau gancang, tapi soal salamet heueuh. Di perjalanan turun kieu nu sok karasa teh lain ngan capek, tapi pikiran jadi leuwih kosong. Nempot tatangkalan jeung batu galalede, terus ngadenge suara barudak bahehohan. Nah, di gunung oge kudu pisan jaga sikap jeung tata krama, kudu bisa ngehargaan makhluk satempat, karena orang hirup berdampingan jeung makhluk alus, guys. Walaupun orang di gunung ieu sebagai akamsi, nu ngaranna kesopanan mah kudu pisan heueuh, ulah ceplas-ceplos ngomong padu wae, terus ulah ngaruksak jeung ngabala, sabab lamun tempat orang di balaan oge pan embungnya. Oke lanjut, suku geus mulai tremor arek istirahat oge nanggung, karena lamun geus turun kieu teh bayangan diimangan hiji nyaeta nginum es. Bener-bener ieu mah mending ngaleh-leh pisan euy. Pokona mah awak langsung serba karasa nyut-nyutan kabeh weh. Karena emang orang geus lila teu naik gunung deui jadi karasana leuwih beda. Nah, akhirna orang geus nepi ka lembur tapi cicing heula di pos. Ti gunung nepi ka lembur, ti capek nepi ka tenang. Tapi ye capena nu aya rasa kabahagiaan, guys. Perjalananna geus anggeus tapi momenna moal leungit. Next lamun aya waktu orang ka Gunung Gede. Sakitu heula videona. Oke, bye bye. See you next vlog.